Syahadat dua bagian, kahiji syahadat syar'an, kadua syahadat munjin, kade kudu telik pisan. Ta'rifna syahadat syar'an, kadar-kadar nu ngucapkeun kalimah syahadatain henteu nilik patekadan. Manfaat syahadat syar'an, bisa disebut mukminin munggu hukum kadunyaan, kaya halal pepencitan. Halal ditikahkeunana ka jalma anu Islamna, jeung halal nampa warisna ti jalma anu Islamna. Ari mungguhing Allahna jeung mungguhing akhiratna, kudu terus jeung munjinna engke penjelasanana. Kangjeng Nabi tos nyaurkeun, anjeun kudu ngahukuman ku zahirna caritaan, jeung dolimna kalakuan. Jeung teu kudu ngahukuman nu dina hate disimpen, dataya nu uningaeun salian ti zat Pangeran. Lamun zahirna kalakuan atawa zahir ucapan, aya anu ngabatalkeun nu disebut pamurtadan. Batal syahadat syar'anna, sanajan ngucapkeunana kana kecap syahadatna, laku ucap nu murtadna. Kaya asup ka gereja dibarengan ku ngahaja, atawa nyembah berhala kaya patung nu baheula. Ta'rifna syahadat munjin, eta jalma nu ngucapkeun kalimah syahadatain dibarengan patekadan. Tekad anu ma'rifatna jeung tekad anu tasdekna, netepan kana syaratna. Ma'rifat reujeng tasdekna. Ari syarat ma'rifatna, kudu kumpul nu opatna, kahiji tekad jazimna, patekadan nu yakina. Lain tekad nu raguna atawa dugaanana anu teu aya mangmangna, tapi gilig jeung yakina. Ari syarat kaduana, teu keuna owah gingsirna, moal barobah tekadna hingga dugi ka maot.
lamun nekadkeun ayeuna. Sabot usum jeung baturna jaga mah kumaha engkena mungkin tekad rek robahna. Kafirna teh ti ayeuna da arek owah gingsirna henteu jadi marifatna mungguhing Gusti Allahna. Syarat anu katiluna anu ditekadkeunana kudu akur jeung buktina henteu nyalahan sifatna. Sifat ceuk ahli sunnahna nu aya Qur'an hadisna teu salah metakeunana akur jeung aqaidna. Margi kitu diwajibkeun nu hayang syahadat munjin nyaho kana aqaid iman bisi jeung aqaid nyalahan. Lamun jazim jeung tekadna yen Allah pangeranana yen Muhammad teh rasulna ngan teu akur jeung buktina. Allah nu nyurupna badan bumi langit panyurupan di dinya Allah nyicingan atawa dihijikeuna. Eta tekad nyulayaan reujeng buktina pangeran da Allah henteu butuheun kana tempat pangancikan. Nu kitu salah tekadna henteu akur jeung buktina henteu sah iman Islamna mungguhing Gusti Allahna. Syarat anu kaopatna kudu terang kana dalilna anu teu terang dalilna eta teu sah marifatna. Eta ceuk Ibnu Arabi jeung pendapat Syekh Sanusi anapun ceuk Syekh Dasuki taya dalil ma'rifat jadi. Dalil kadar kawajiban lain syarat kama'rifatan pikeun jalma nu kadugaeun kana dalilna mikirkeun. Kadua syahadat munjin kudu tasdek nu ngucapkeun tasdek aya dua rukun kahiji rukun izi'an. Izi'an eta ngakukeun ka Allah kuring mangeran ku Muhammad dinabian Muhammad teh rasul kuring. Rukun tasdek kaduana nyaeta kudu qabulna narima ajaranana ti Allah jeung ti rasulna. Mun can bisa ngalakonan
Tapi hate mah nampanan rumaos kalelepatan eta qabul sahna iman.